Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamari urang geus diajar perkara pupujian. Ari pupujian teh tangtu raket patalina jeung istilah keagamaan. Titenan geura kalimat ieu. Amal ibadah jeung husu. Eta opat kecap teh kaasup kana istilah keagamaan. Kecap akhirat sok disebut oge akhirat tina basa Arab. Hartina alam engke saenggeusna lebur kiamat. Kecap amal oge tina basa Arab hartina ngalaksanakeun hiji pagawean karana Allah. Gawe taya pangarahan, bakti tanaga, gawe hade keur batur. Kecap ibadah tina basa Arab oge hartina ngajalankeun papancen agama Islam. Sok disebut oge ibadat. Ari kecap husu hartina panteng soson-soson dina migawe hiji pagawean, misalna salat. Anu dimaksud istilah keagamaan nyaeta istilah-istilah anu aya patalina jeung agama. Teh nyaeta kapercayaan kanu maha suci jeung aturan-aturan ibadah. Contona salat, sajadah, ustad, masjid, kubah jeung rea-rea deui. Tah ayeuna urang ngabahas tentang kalimah pangajak. Kalimah pangajak teh nyaeta kalimah parentah nu eusina ngajak jalma lian pikeun milampah hiji pagawean. Contona, urang nadoman yuk. Kumaha ayeuna hidup ngartos kana penjelasan nu tadi ku ibu dibahas. Mudah-mudahan hidup ngartosnya. Tah sangkan hidup ngartos sok kerjakeun tugas di handap ieu. Tah mung sakitu anu dibahas dina dinten ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.